Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo sadayana pamiarsa simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kajantenan dina saminggon ieu. Anu judulna nyaeta ngadu nasib di lokasi Pangandaran. Sumangga ka para pamiarsa kanggo ngadangukeun warta ieu. Dilantik di tempat wisata basisir Pangandaran, tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayun kulawargana sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, ti baheula tu kiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Anu dagangna horeng, nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabeudeurna, tapi oge saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagang teh nyaeta Udes Supriyatna, urang warga Garut nu geus sulasan taun dagang bakso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung nu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayun kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoe udah bisa ngala bati tepi ka 300.000. Rupina cekap sakieu warta nu parantos ku SIM abdi. Didugikeun ka sadayana pamiarsa, mugia manfaat. Oge, hapunten anu kasuhun bilih aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Urip Sunda.